Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam nakanjang didoakan sing jadi murid Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kita ngajawab didoakan sing jadi murid Mama Kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiqi fa'asara lahumul izzu wal faqar. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahu Allah ta'ala bidakil wiqar Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin al-hassi ala ta'atil karimil ghafar wa ala alihi sadatil akhyar wa azwajihi sadatil kamalatil akhyar. Amma ba'du, Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para syuyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para guru urang sadaya, bil khusus al-mukarram Kiai Amas Sogi al-Mukarram, Kiai T. Samarqandi, nuku sing kuring dipihormat. Urang doakin mudah-mudahan di alimil ulama, guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun yuswa anu barokah, sing dalemar dina rizkina, ditebihkeun tina sagala pancabahayana, ditapi kaberkahan ilmuna, ditapi jamaah, ditapi santrina. Kami orang doakin mudah-mudahan sing kitapi kaikhlasan karidoan dina hatena pikeun nyaya ngebimbing urang sadaya menuju cita-cita urang anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia sementara mah urang hayang hirup baha benar, komo-komo di akhirat anu salalawasna urang hayang leuwih baha. Kilang di dunia kayaknya mah urang nusa teu maya hayang senang, komo di akhirat nusa inang-inang urang hayang leuwih. Bahkan kahayang urang mah di sini senang, di sana di mana-mana hatiku. Insya Allah bukan orang kitbabil ulama, cita-cita paris kalaksanakeun. Amin ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min anal wilayah ila alal bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili
Bapak RT setempat, urang doakin mudah-mudahan ieu guna pamarentah urang di daerah urang di nararaga ngemban amanah masyarakat hakikat amanah di Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur iman aman uman amin tata tentrem tatora harjo iman yang mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya Rabbal alamin ini ngaulun bae. Oh tenang ore kula ge sarua bae sadayana jamaah anu hadir dalam rangka awal Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nu bisi piring dihormat mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di dieu sing diaku muridna mudah-mudahan sing kenging syafaatna mudah-mudahan orang sadaya sing kabawa lebet ka surga na Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur mangga orang panjatkeun hadrat Allah Maha Ghaffur shalawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun atas junjungan alam Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah urang hadirna dinaungi ayeuna estuna nu pertama urang teh adalah harapkeun ridona Allah melalui ngagungkeun ngamuliakeun ekspresikeun mahabbah urang ka para wali-waliullah ka para kekasih-kekasih Allah. Jadi lamun tujuan urang karena mencari ridho Allah, insya Allah mah ieu hate teh moal lumpat ka gigir ka kencah. Kajeun cenah ieu teu kabagian besek, geus eueuh masalah mah nya. Kapal badinya mah urang malain bejoknya mah nya. Terang mah bejok. Banget kejo orang malain bejo jasi bejo mah paneta mah lamun geus menang besek bae mulai ngeser ngajauhan janong ka ciri dicek datang ke kanu poek berebet teu geus menang kejo geus eta mah geus marot bae uleutik eta kahayangnya banyak urang malain kepala badinya nyama lain banyak alhamdulillahirabbil alamin. Atunya kilang-kilang kami baik mah santri kasebutna sim kuring sok dititah model kieu lah ceramah kula sok wanti-wanti kepada Bapak Duranda eta daria ulah jajaka jadi mubalik lamun tak bisa lillah lamun tak bisa karena Allah ulah benitip ulah sebab kadang-kadang mah eta urang aya nu meunang aya nu henteu dibere urang ku panitia amplop make lillah alhamdulillah aya lillah henteu aya teu dibere dinalir aya lillah aya begitu dibuka usina lupa alhamdulillah begitu dibuka usina samek ina lillah. Jadi mamawa Allah kok urang kudu boga kaisin kan kurang kuarikeun ge hal jarang ngahal para waliullah kok moy marajana wali aya nu dihal turun waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani hari kalakuan urang bertentangan geus mudah-mudahan melalui urang hal penting ayeuna hate urang sing dibersihkeun tina hal-hal anu negatif amin ya Allah ya Rabbal
mak pada urang nama ieu nya ulah bebeda kata saha ngobrol bae urang pentingnya mah nya ulah yang mau udang-udang gelar terus dandaan mendoakan saya panas mata jam saya dapat jam urang lain bisi ulah harap orang lain gitu. Jadi pada orang namanya mah ieu nya ieu pak disebutna haol masuk haol tara di Lombok mah masuk ngahol bapak ngahol ibu nya ngahol keluarga urang anu tos mau ngeun wayahna ulah disarwakeun ngahol kolot urang baraya urang dia ngahol tuan se ulah disarwakeun nya ulah sababna ngahal keluarga mah urang ngiriman kan butuh sabab mama itu pikobri lakal tori ilmu gawis tepati-pati bukti masalah seorang mayit anu tos maot sampai dalam kubur terkecuali ibarat anu keur katilatok ibarat nuker palit di walungan wae di bagedor ruas roes nyiar pamur manyorang kejero kubur dan nyorang mah eta nu maot ibarat jalma anu luas roes nu paling biar pamun tangan lamun urang nu hirup keneh terutama keluarga atau inget teu saha nu inget benar begitu sadungna maot paling kita tangga mangabantu sampai sabaraha poe mah 7 poe tewak ayat nu nyampe 8 poe dikiriman kurang udah tangga dibantu bari kadang-kadang mutahlilna ge gitu bae tamaca yasin tamaca takbir kajian jelema loba ge belum tentu loba kiriman sedangkan urang butuh beres tujuhna atuh batur mah geus urusan saha kudu inget keluarga tak eta haol keluarga urang mah haol ka jalma anu butuh ngiriman anu butuh dikiriman tapi ngaol tuan saya ulang anggap tuan saya butuh kiriman doa ti urang jati mak atenge tuh mak apakah mau mendenge terdenge tuan saya mah butuh kakiriman doa ti urang jati lagi jam naon urang ngahaol jam naon urang muludan jam kaki nabi teu butuh didoakeun ku urang teu butuh dibacakeun sholawat jeung salam ku urang ieu mah sabenerna mah seolah-olah hiji kalakuan anu lucu mana lucuna urang mengiriman urang anu butuh urang mengiriman tapi urang anu butuh urang maulidan urang maca sholawat urang maca salam urang teh butuh kasapaat kanjeung Nabi urang haul tuan se urang teh butuh kasapaat tuan se mah urang yen tibara sabab cik santri don bila tamsil yusda atamsil bihul qawaid lamun teu make contoh hese ka hatina mah urang yen contohnya urang contohna ieu mah ieu lurah desa Cilangkahan kan ieu ngiriman bupati ngirimana kau gale gula bareng lauk lubang gula nanya eta bupati nang teu kabeulieur kau gale mah kabeulieur teu kabeulieur gajina gede fasilitas banyak nah eta bupati teu kabeuli gula bareng nah bupati teu kabeuli lauk lubang tapi munang si lurah dikiriman ku sabab aya nu diharepkeun ku lurah ngarti teu ku sabab aya nu diharepkeun ku lurah melebihi daripada nilai pengorbanan anu dikaluarkeun ku maneh nah ngiriman cau gale sabarasi ngiriman gula beureum sabarasi hargana ngiriman lauk lubang sabarasi tapi ketika hante sang bupati sudah terbeli
Geus tersebut maka program proyek anu nilainya miliaran rupiah bisa dibikin ka desa nu dipimpin ku eta lurah ka kitu mah ka kitu urang muludan nyeun BC nyeun parcel sabaraha si modalna bener gak urang haul kuang sia sabaraha si urunana urang dieu ayo bahkan loba turunan bener mah ya urang mah kana kabagusan makaror jadi si muda urang mah kana kabagusan makaror karor mah dengeng pada urang apa ya oh aku eta tuan saya mama nu dia haul kurang bageurna luar biasa mana ciri bageurna cingina manakin lamun manehna make baju bagus geus kitu aya nu mentah eta dipikeun dibuka coba kalau nanya ke ibu-ibu lamun baju ibu-ibu aya nu mentah dipikeun moal keur dipake lalu mana nanya pula kuarinya aku lagi nyaho grup nukia mah pantok karet lawan nempel baik lawan baik bilang kak kiai komo kesalahin aja entah pula pamulakan kiai mabahan ibu-ibu eta kalau kunang sama menang ayo interupsi baik cikulannya ya kayak ibu-ibu supaya urang gede dasar ganjaran eta ngahimah kacarok coba eta dangdan disebut tinggal karek sarek make lipen make wedak tulji nusugi nu masakan pak bol dia pak bol pipa dulur paralon sabungkus 1000 nu penting doa cara bol supaya salaki semangat jasa makin semangat salaki makin besar pahala untuk ibu-ibu kumaha untuk gimana Pak lah kiai sedang dan beak baik tahu ada pokoknya kiai tidak tahu kiai itu beda orang tahu kiai pelongok dan raja jaga pulang coba jangan kiai lamun sapina dipentak dipikir muat pula ke mawa salib mun mawa salib mendidikan kembali pulang kerja rawan di jalan dengan ibu Dawi jika pulang akan gaji di nama hakim hanya Tuhan saya lamun pakai baju bagus sok dibikin dipentak bener gitu lain dia sampingkan biar pakai lagi pulang dipentak dibikin mah cuma jawabannya untung aing dari Tuhan saya untung aing dari Tuhan saya tidak Allah udah mau korek tutup Tuhan saya masya Allah panggil jujur jangan mah pas waktu mana pesantren kabang dan gitu dibegalan ku indungna 40 dinar bukannya bisa gitu bahkan ku isi leungit di jalan sampai ke dijahit ku indungna aja lagi mah diluhureun kelek tadi dia kasih duit lain di dompet bawa teh mah boleh untuk kudu malawak dijahit di dia ku bisi ragam bisi leungit berangkat ke Tuhan saya jadi saat dia berombongan pedagang datang di perjalanan di paret ku gerombolan ku rampung mah seluruh dagangan seluruh harta nu aya di dinya kabeh diparing dirampas ku perampok tapi Tuhan saya mah teu ngomekeun da kadeurna ge teu boga duit jelema masyarakat nah kadeurna gak ibu-ibu nu hadir kan boleh kadeurna teu barga duit nah sabab kalau yang mau beda murid malain mak cik kepala rampok dah iya kabeh geus dirampas sujan hartana mun geus kabut
nggak sampai ke nggak ayah hiji tuh udah penting dari tanda kami jangan siapin mau buka duit dia sama bumaci kepala rasa gituan dari dia buat mau buka dia tanya lah ditanya cek buka duit tadi ya ditanya kurang mah gaduh cina ya dia 40 dinar lu bener sih ya benar ya dibuka pintu tuan jadi kerja lagi 40 dinar mah dia berarti kilang karampok batu mah jujur sampai kena karampok mah jangan kecuri cek siapa jujur amat kami mah kalampuan dari sejarah mau tandulang kir itu bener baik ayo kemana budak letik ditanya ku kami jujur nuto boga itu lu mengaku tuh boga iya mah kemana mandi dulu tuh boga aku boga sampai curi kita kepala perang Muhammad tobat ari urang mah pan lain gitu lain rampok kata lu nanya ka urang boga deui jeung henteu panitia muda datang ka imam urang panitia hotline saya assalamualaikum salam enon deui cenah boga urang nahol tuan sen manawi saya Mas Ridho na ieu nya hayang patuh ngan ari daya sama pun apa Allah semoga duit kilang ditanya ku panitia muda kilang ditanya ku murid bangunan masjid di pesantren urang kosong ngomong teu bong mulai ditanya ku rampok bener mak masa ngomong karo rek neta urang datang ka babur ka guru ngaji di luhur sorangan bekor korek mun pengajian masuk oleh sunah kotara osok sabaraha 2.000 baik nanti nanya tak pulang mengusnya doa penting ke Allah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan dia pamarentah man dia prabowo ulah nyetak duit 2.000 deui ulang sabab napa yuk umruh ibu-ibu pakai sedekah boga duit 20.000 ge ditukerkeun di warung nih tukeran geura yang merek piai kadang-kadang minat asletik nu belum aya benar jablung deui mah pamot asletik sebab eta salaki napa bendaharana iya benar kajian capek salaki anu nyekel duit mah buruk ieu diasupkeun kana tas nu beureum aya nu biru aya anu geuneuh aya anu coklat aya nu hejo aya nu 2.000 mah pangadapan bari teh mepet nikel begitu kalau Pak Amal datang ke urang lamun urang asup kana tas leutik kusual hari itu kebalna nu kaangkat anu 2 cing nu 2.000 ka sejen dadah aing nu kapilih 2.000 Masya Allah nu ngajina 20-an kali 2 40 nu 20 pakai uang kas pengajian nu 20 dibikeun kaki aman bari magahan teh mikeun kieu sing kelas bae kiai nya ngadupak aku coba magahan ka kiai sing kelas bae kiai nya aku kiai mah setelah kelas sudah di magahan kuku maneh di bawah lagi ngedeuleuh dengan anak kiai masuk relai mikir jadi apa kalau lama baik mah anak kiai masuk relai betul mah bener tak sok loba anak kiai mah benar tunji setahun ini pakai sawan guru begitu tanda yakin jangan kayak mau bukian anu paling parah kalau lu gitu pakai celana lunjak dan mau jalan pakai celana kayak gitu masuk dibuka mau ngocor Masya Allah rahmah padahal makin mau anak nyawa tujuan rumah tangga lintas rumah pikir kalau baca umat kanjeng Nabi sabab kami nanti di akhirat bangga lihat Nabi Ibrahim lihat Nabi Musa lihat Nabi Isa umat tuanya sama loba kenana ya
Jago dia mah ibu-ibu mengalirit mah. Kabe bela-bela kayak apa? Orang kurang tahu itu, baru ngobrol di tangan. Dia kabe apa gitu baik. Ayo bos. Nama syariat. Hakikat Allah. Begitu si malaikat Allah jadi ketulah ya, jadi KBG jadi baik. Nama syariat raduna jengkel mana di KBG Allah. Renung balik alu berbebal KBG KBG. Jangan berkotok bibitnya. Sambil kotok nggak dengan dong. Oi. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Namun tujuan orang awal tuan Syekh mah ieu urang ku hayang-hayang mah ieu mah diaku ku hayang-hayangna diajak ieu urang model ieu karya hayang diaku murid tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya orang buhayang tadi aku murid tuan Syekh. Makanya mahabbah ka tuan Syekh teh ulah ngalamoran. Sama budak teh ka para kekasih Allah, ka jalma-jalma soleh, eta urang kudu resep, kudu cinta, betul mah? Ih ulah salah bogoh. Bogoh mah kudu kararita, kanu kararitu. Ka para kekasih Allah. Bogoh mah memang halan penting ieu bogoh katuan Syekh ngaran bogoh mama moal hitung-hitungan moal ngarasa rugi betul ngaran bogoh ieu lubong ngaran bogoh mah moal hese kalau bogoh mah siap baik apa yang udah buat kamu benar tak? Kemari dia mau ngomong mah pokok resep cinta mahabbah katuan Abdul Qadir urunan ge hanteu nah taruh ya gembol mah urang teh tanamkeun rasa cinta ka mahabbah ka para wali Allah ngomong katuan Abdul Qadir Jailani naon sababna lamun urang teu nyangkolkeun hate ka model-model karar itu urang mah pada urang naon anu bisa diandalkeun amal urang pikeun nyalametkeun urang di alam akhirat kilang-kilang keurna misalna ieu urang mah ti melentuk sampai ke kamar teh ibadah ka Allah dan pernah maksiat eta can bisa pake kartis asup ka surga sabab mengasupkeun ka surga secara hakikat adalah syafaat jeung masyiah Rasul Allah yakni syafaat Rasul, syafaat para jalma-jalma soleh yang kersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang mah kamu andalkeun dan sholat, mengandalkan sholat apa? Mana sholat diandalkeun kurang? Jauh urang mah sholat, awakna mah tapi hatena mah teu nyaho ka mana buah betul. Allahu Akbar takbiratul ihramnya urang sebut nama meni monyong-monyong Allahu Akbar cik ibu-ibu dina hati wae boga salah kitu mah keur kabujur pamajikan ini kita ka para yang nyandung kitu bae mah keur salat ingat ka salat hayang nyandung kadang-kadang mulai takbir sampai ke salat mulai taruh sampai ka jebot anggeus keur salat bisa diandalkan ke salat model gitu mah bisa diandalkan ke bapak-bapak ini selalu bapak Allahu Akbar beres takbiratul ihram ingat gak bujurang dah aduh dari rakyat mantap amat tetapi bersolat pamuda Allahu Akbar tak kau yang berbeda segera dibahas aduh iya kau berbeda kumaha ayo boga-boga enten teh kakuari jeung lagi dibaca dibalas-balas anggeus sampeyan salat urang kadang-kadang lamunan ka mana teu bisa diandalkeun betul
Makanya campokin hati urang ka para wali-wali, ka para wali-wali Allah. Jam urang mah ari trayek surga mah. Betul? Aya ka surga teh. Tujuan urang surga kana mah trayek surga tapi urang mah lewat jaluran. Ari banget surga kalakuan neraka. Ya urang ieu. Ngomong ke Allah minta surga terulah kaisin. Wali paling itu Pak. Ilahi ilas tulir firda si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Batu mah bertomon Gusti abdi teh lain calon pangesi surga ngeun wala aqwa ala nari kula teh teu kuat lamun sampaikeun jadi pangesi neraka pahabli taubatan kasihan Gusti topek kami supaya tobat ka Gusti. Betul matuh urang ngomong langsung hayang asup kasur. Urang mata urang teh mah tanamkeun cinta ka para wali-wali ya Allah insya Allah. Kaduana urang mah eta ngomongkeun wali sok terkadang ka kita kana karomah. Nah, mana karomahna? Pan wali mama boga karomah nu di majid Nabi mah mukjizat. Amrul khaliqul lil adat. Jadi perkara teu kaprati monggo ada Tuan Abdul Qadir Jailani lain kira lain ceritakeun. Tapi ternyata ini karomah anu leuwih istimewa mah urang mah yang ngomong bisa diberer. Urang mah yang ngomong bisa ngijep bentak di Mekah. Teu kudu sabab kaya karomah anu paling istimewa naon al istiqomah fil ibadah istiqomah dina ibadah istiqomah dina ibadah eta kamuliaan karomah anu paling hebat mah. Ya orang mau ibadah dari istiqomah betul. Berapa buktikan baru di lembur batur mah eta mah di lembur batur. Eta mah ketiung doang kieu Pak. Berkaji lah. Berkaji lah di madrasahnya. Benar tak? Di madrasah mah doang mama dede. Rapih pakai busana muslim. Balik beh di madrasah jadi mama kledek kabeh buka eta tiung betul insyaallah. Oh di jurang mah modern naon tapi kadang-kadang keluar teu make tuh eta istiqomah teu dina ibadah mah iya tunteu benar ngalayanan salaki lamun keur salaki gede duit salaki Allah duit mah dipenting salah gitu atau ya cici doang gambar duit baik mah cing salah kina dia doang angkot baik dia angkot oke naik bola tuh bentar maya angkot naik bola kayak bayar kamu turun naiknya kan dunia angkot jauh sini naik bola salah jadi surut karena kereta bayar. Oh. Eta nu kieu istiqomah teh eta mah. Contoh ini ari hayangan mah nu boga ieu udah dicarek. Kayak geus subuh mun meureun dieu. Nu boga dicarek-carek. Istiqomah dina ibadah sholat urang kadang-kadang kumaha tempat oh aya imah ka sholat ka sawah mah kadang-kadang mu kena ge teu mau sakalian sholat bapak-bapak di sisi cai make samping jangkung kana kele teh dieu lalu sirah dari talian ku daun kirai oh bedana we bang wiro samblong tapak mau 212 nya hari pamerah bukan di kalian daun kirai samping seperti dia aku di mana kasopanana benar masya Allah mantap
Nabi Sulaiman dikna kita baca tolak hiji waktu pernah ngalamun ngakhawatirkeun urang kumaha ieu jadi umat akhir zaman masyaallah Gusti salamet tamu atina godaan setan eta lamun Nabi Sulaiman cik Allah Sulaiman ulah dipikiran kusia ulah dibingungkeun kusia sabab zaman akhir ai bakal utus Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di antara salah satu anak cucunya ada yang akan bernama Abdul Qadir Jailani anu mana sakabeh setan lelembut jurik taluk katuan sema sieun jurik sieun katuan sema mata zaman tuan sema dicaritakeun ka air Medan kurang sababna lamun Medan kasurupan ya ku jurik dibawa katuan sema atau dibawa Medan anu nyarita enak dia anak abdi edan oh edan bedakeunna eta ka anak dia turun gitu dia di jero awak si eta mun teu dihancurkeun dia kumaha mak balik makana cageut jeung eta jurik kabut sieun ka tuan teh sieun eta jurik sieun ari zaman kuari mama lain jurik nu sieun ka pura-pura manusia kayuri bener dong mak bilang kadang-kadang lain juri asli dijurikan nyata maka juri gepek juri gepek nyata kita merekna hak Nokia Oppo Vivo Oppo kita juri gepek ampuran tak dinangaran lagi bisa kiri Oppo otak kolongo ganti merek dagang yang baru Vivo pikiran kolongo Vivo ayam kene ganti Lenovo lewat ngomong tolong deh eta yang lihat pikiran bajuna Samsung murah sama-sama bingung ya insyaallah bener dah eta juri gepeng juri gepeng mah mau semua orang kayak kursi benar juri asli mah kayak kursi rebah dibaca kayak kursi kamu juri asli mah juri nu eta nyuruh ka urang ngajadikeun otak normal jadi normal betul baru normal mana itu normal contoh ibu-ibu eta ibu-ibu dandan yang salah di eta ibu normal kan dandan yang salah tapi emang kadang-kadang asup ke jero kamar dandan sekarang kebak sudah tema yang salah lagi horengan dia harupun aya HP lagi eta HP mungkin nanti setelkeun di video dungdak deh mak bener tak asup ke kana TikTok ayo kieu bae ayo renyuan bae dina TikTok mending orang kene kula marah teu nage ieu ini butak make celana legging gini ku suang kaburu make legging bugina ayaran Hello Kitty mak eta kira-kira nubutak kita sorangan anu surah seuri sorangan buang keom sorangan normal tak kan berarti orang jadi kesukaan HP ya juri kita benar Masya Allah bahkan tuh di daerah Cianjur tak suka bumi kan air Medan Salembur jinanya tak murah edan nah Salembur eta mama joget disebutna goyang sadbor. Ada eta? Aduh senang. Tinggalan beja. Mulai dari kiai naon. Tinggalan informasinya. Lagi sebelah anda. Mak Salembur eta mah joget diruyuk sawo. Terus pulang-puling gitu baik. Nah sababna loba nu nyawet eta dina TikToknya
Salempur bakal pencahayaan joget. Enak sambut. Gara-gara HP. Masya Allah. Maka munasabah disebut otak polong memanggil segala zaman pariman di foto benar. Bahwa lama di foto paling enak nyeri jasanya KTP itu di foto jelemah. Kuari mah perdak tuh bisa ngicung kacang. Meli perdak itu tukang sayuran jeung kangkung. Gara-gara di pola ternyata kunyet. Kalau di gedor di namanya jadi foto. Cepret jadi arana. Eta perdak di foto cepret nginjem aja. Di arana perdak deui kampung. Update status nyaon sareng mana mun kumaha doang kalengci. Arang kampung Mbak. Laju termasak, lain perhatikan pasangan. Kalau bukan status batur baik, ngelan TikTok baik, laju naik pada tutung. Pada tutung eta nyetak, naon bingung sedih, boro-boro kalau di foto dari baik. Dengarana, inilah perdak negro. Sorry ya. Eta ngaran orang kasurupan juri gepeng. Ya. Yang diawasin generasi muda orang sadayana, maka tanamkan cinta kepada Nabi, tanamkan cinta kepada wali Allah, kekasih Allah, supaya jangan terbawa arus zaman mangga yang lalu itu tenang naon asal hatena pikiranana keimanana ketakwaanana geus kuat tidak efek tenang naon iya nu khawatir mah keimanan can kuat ketakwaan can kuatnya kelalu kararit nu kararit tuh segala ini orang mau ngerti ya. Tadi zaman kau ini gaul ya. Ini kayak ngawat kau ya kayak itu. Ya ngawat orang kau itu tinggi ya ngawat pot kalian ngawat pot kemuliaan kak tuan saya ngawat pot kemuliaan kak para guru orang betul. Iya. Karena ngawat pot mata ngawat pot mau udah jauh. Udah deket, saya bawa kayak kau. Ya orang lain pada HP lo pakai tas, kayak internet tanya. Dapat cerita, kalau kita bos aset mau kota mobil. Dapat pula 5 pakai wifi, so biasa kancing dari musik pakai. Oh ngawat kok kakak aset pelajaran. Mana arti hotspot? Bahasa Inggris. Hot dan pot. Hot eta panas, pot eta pot-potan. Kakak langsung di hotspot kok panas. Ya. Karena nyawa dan sudah Allah di digunakan SMA. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Teh Sultan Aulia raja seluruh wali bahkan kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mama kermemeh ayat lagi itu timbul. Kapungkur waktu kangen Nabi Isra Mi'raj. Pan buat tahun kangen Nabi Isra Mi'raj, Mak. Buat tahun. Buat buruk. Eta buruk atau nana dibuatan kangen Nabi mak hubungan. Sampai kan awakna ngalain kleban maka dia sempurna ngajak hubungan. Atau dong ibu-ibu udah di alam kusalah irung nggak gedean. Benar mak? Kabeh ke di alam maka dia di rumah. Jika lagi aja begitu nguyuk sayur menang urang tanya. Jika lagi orang dia kayak dirasa dia jadi karyawan restoran Padang nih. Benar itu sedap dia sayur menang dia. Kayak dari rumah dan juga dia kayak nama buka KBSF kerja di mana sering kerja. Betul kan? Watok. Pada saat agen dari rumah tangga di sini nal, udah sini bobot ke. Mah, iya si buruk kalau udah saya menuju kajian ini naik ke naik. Torojola, Tuan Syekh Abdul Qadir jalan di badan dan ayat dalam nama. Nang sekentak tak kanjeng Nabi kanjeng, mangga udah naik ke luhur
mah tinjak bae tak abdi pakai karaje ku kanjeng Nabi pakai esteger pikeun naik ka luhur buruk saya jadi kanjeng Nabi wali tak dia pakai nincakeun suku aing engke seluruh wali bakal aya dina kawasan luar biasa ada orang memasya Allah oh nanaonan orang dan untuk ibu-ibu seperti dia manggil pula sama nama wali ya mak bener ulama tersakape tempat tidak tanah kayu kita tempat rame wah emang kira-kira bakal oh berena gede tidak tanah ulama dipilihan ulama ada tanah kayak kamu mau nambah ulama hadirin rahimakumullah wa hadakumullah iya zaman akhir nah iya lu hade zaman akhir mah loba endog pongkorongo mak endog pongkorong kotok jago ge teu pongkorongo ari endog pongkorongo wali lah delok ngaku wali lamun aya zaman ngaku wali eta berarti lain wali teu berarti rasa sabuluna eta cibali jauh urang ge lain wali mana ka wali kecuali wali deh wali dari zaman air wali di Indonesia nu kumaha aja mah ieu wali anu ngaku titisan Siti Ruqayyah binti Muhammad anak kanjeng Nabi Muhammad aya jadi nabi akhir zaman awewe eta kan geus loba pengikut nama jadi Indonesia mah kumaha aja benar nu ngaku Jibril baheula aya kan ditewak teu polisi ditewak dihukum teu dihukum mata gagak Indonesia mah Jibril ditewak oh ayat di negara Indonesia yang bisa melewat malaikat Jibril eta heran anu kumaha aya bae nu ngikutina oh eta menang aku bisa baca sirum gitu Pak kula bingung eta kince eta nu aku baca sirum bingungna naon ieu sirumna sirum nu mana ya pan eta sirum dua jelema ada mana jelema ge pan aya suku Sunda, aya suku Jawa, suku Batak, suku Bugis. Ieu sirumna pan aya sirum Cirarange. Aya sirum Berem, aya sirum Telosnya. Laju eta nu diomongkeun ku kuprot ya sirum mana? Woi. Hello eta buah nih ulah berapa? Ya zaman akhir itu hade maka orang mau ulah jauh-jauh di kiai mana ngaji jeung ulama betul. Deketan kiai ulah sok hewa ka kiai bahaya hewa ka kiai masa kiai king Imam Syafi'i eta adalah wali. Kumaha Imam Syafi'i laulam yakunil fuqahaul amiluna auliya Allah fa lahu waliyun lamun ceneta para ulama, para fuqaha anu ngamalkeun ilmu karena Allah lain waliullah berarti Allah teu boga wali. Tak ulah orang teh ka kieu nya. Kieu meutelah kudu cekal tai lagi awas bae. Eta kiai mah kahadurak karena Allah. Nah, aya di pengajian anu maya. Ki ama sok minta dibayar telok ki dia sok minta dibayar telok sugan berhubung ieu mah salin zaman ibu bayanannya ieu rukun salat 17 kali 1000 bae bulan 17 sifat wajib 20 mustajab 20 40 eta kali 10 kali 1000 40.000 moal aya kilang teu bayar ge tanah di dulu bae pemoten kudu main sakalian aya ngajak di urang aos yuk aya jangan menang topek hidayah lalu dia ada menang di mana kira menyiaran gitu topek hidayah dan menang bener gak? Ya urang sok ngaji bae tapi kelakuan mah polong bae eta ngaranna dia menang topek hidayah aku ibu bener dia ngomong rajin jasa lagi tingkat RT sehat tingkat desa sehat, tingkat kecamatan MUI sehat, balik ke pengajian sehat itu salaki. Kita menang topik hidayah. Topik hidayah mengarahkan hidayah kosong. Berapa kali menang hidayah amah doang.
Lain ngaji lo baru ngelmu mah jarang anu ngamal. Jarang nu make nah. Ngomong-ngomong jangan menang topik hidayah. Emang perbedaan tertentu salah JNE. Kurir. Ninja cepat si Ninja Express. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ya paket 6 topik hidayah. Gimana dia Allah? Wow. Balik assalamualaikum. Nah ya paket 6 utang. Lenuki mau beli utang kayak jauh. Sopi Lajada apa toko yang di Surabaya. Matak beli utang di Surabaya dulu kalau makannya di Surabaya itu magaya. Malaya, sampai kita yang dikirimkan ujian, Malaya. Siaran kurang, siaran di tempatnya ulah dicimba, zaman kuari mana untuk kudu mayar, betul? KPG kudu make duit, benar? Mak ulah iri gitu, ngising, anu bahasa Cina nang MODOL. Eta kudu mayar, betul? Mayar lagi sih mak. Untuk jenah kami maafnya kita cuma modal kikir, modal dina plastik. Terkariung, terlalu asian anjing ke pegawai. Lalu naya plastik kudu besek, yang ngegeng di dalam dapur. Buru kusut, bahkan awak dapur diputar dan negaya. Shoot, tajau manteng yang kalubur. Kapan terang salah Cina ke guru kotor. Krut beri ibu guru salah Cina ayah bulot modal ya. Mak isi dia guru maya kemajarah kemana baik. Kita di WC umum dina meropak nanti saya panrolan. Benar. Ngising RP 2 rep, kini sarep, ngabusiat ayah ukuran 1.500. Begitu ini ngolong, ditanya tak untuk kampung, nah ayo mak ngisi tengah berusia ini mama kabe, kabe selalu ngisi tengah berusia, laju dari totalnya kayak pakai kalkulator, 2.000 tambah 1.500 tambah 1.000 jumlah jamnya 4.500, bikin duit 5.000, hitung-hitungan saya kembalian bayar nama ngisi bebas. Zaman kuari masa lagi mayat tapi ngaji teu mayat itulah waliullah. Tapi kaji ngaji waliullah Pak, kajian kurang terbayar, rezeki jembar ku Allah. Alhamdulillah. Maka doakeun guru urang sing jembar rezekina. Amin. Mau aneh ke dina ramtul wa duit. Pirang teh dina ramtul duit. Kudu eta kitu dina naon eta. Magahan masyarakat karena Allah eta dina naon. Magang cantik karena Allah, eta dina naon? Dikuatin sholat tahajud, eta dina naon kumaha teu dina naon ge? Ngomong-ngomong teu dina naon. Eta ge dina naon? Loba duit, nah sabab naon? Mak, ulah kana ngamakeun kana ilmu. Udah ibadah di dunia, udah dikian baik Allah, betul? Dengan keberadaan istidrat itu sungguhan bahwa naudzubillah min dalik. Begitu bang orang mangga sah hargai guru urang eta waliullah mah nya waliullah. Ulah geus ngahargaan ka seje, hargaan heula guru urang anu sampai magang urang bisa ngajak Quran anak urang itu urang guru urang. Pamajikanna dibagahan, salakina dibagahan, anak ituna dibagahan sampai ke timur aksara Quran. Alhamdulillah, betul mak. Heula maka hargaan guru urang di tempat masih minimalna. Kada urang teu boga harta, basa ngadoakeun ka guru-guru urang. Alhamdulillah urang ya kudu ngomong mah pada urang baiknya. Ya pada urang ya. Ya penting dia tadi marhaba tuh. Eta nu bisa marhaba ngan santri doang jeung kiai. Salah imam baca kalangan teu kudu ngomong. Bener atuh santri jeung kiai marhaba kitu aja ki. Nyawara asal ki asal mirip bae. Eta ge salawat
Tapi mati itu siapa? Ilah-ilas ya, pokoknya nama ilas-ilas. Maka marah pakai gitu, jika ya asyik bisa lagi mawaya di tepung hansip. Samburan ayat ini alhamdulillahirabbil mau boga anak parawat kawin ke santri punya. Menangkan santri mau menangkan wali. Memang angel kasuki tapi cerek kalau anak. Hari kita mahayat saya ngabuliak mawari tinggal ngajrot mereka lebih maju sabar dan ngabuliak ya. Ya, kekasih Allah, kekasih rumah, pengal yang tidak dibukiai karena para wali menjadi bagian Taurat, nyambung ke amanah Allah. Ya bagi ulah ragu-ragu, tak urang mah sekedar dan kiai-kiai urang bae tempat insya. Yuh sarul marfu'an ma'aman terlalu cinta kepada wali Allah, kepada kekasih Allah. Sama biakara berapa kali digedei jeung para kekasih Allah jeung anu jalma pakai kacinta kurang mata kurang salah cinta lamun mah cinta ka artis biakara teh jeung artis mungkin. Nah, naik biakara jeung artis. Mending mun artis masuk ke surga. Jangan salah masuk. Orang diinginkan dengan kasih Allah. Insya Allah benar rahmati Allah orang suka ke bawah. Kita contoh nama, pulang ke tiketnya ya. Tanpa ulang layar tancap mak, layar tancap itu bang di kurungan pusing anak menurut terpal. Sebab lamun terbuka kaki semua di kurang bisa masuk mak. Dijaga ku polisi ku abri. Nah, kurang terbuka duit. Mendulu keluarga orang lurah ya, Pak Lurah biasa. Mulai ngegas kalau tiket, dia ngomongkan siapa? Iya lamun keluarga lurah, man kan ditanya ke tukang tuku karcis. Pak Lurah hari itu saya dipenggeler, eta istri abdi, eta sah putra abdi, eta ibu abdi, eta misan abdi. Mana sadayanya lebat sebelum mayar? Kabawa bisa pahat lurah, asup ke penontonan, sebelum mayar. Tapi giliran pula ini luar, hari eta saja, eta manuka sapo ditampili wah. Jadi orang itu masukkan dari jajan kiai mah, guru orang tuh masuk ke surga, orang masuk surga. Jadi kami nabi para wali ibarat dina kareta, kalau komat itu mau belum kareta. Lalu dia kareta masuk ke stasiun, buntut nanti bakal kagusur, syarat gerbongnya nyangkor. Kabawa betul, kajian kanuri orang kaji asukan. Rasanya orang kan kalau diterima disurga, kalau dibuat, nggak gue masuk ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Gas, mak pelajaran nama dan orang hafal Abdul Qadir Jailani ya tanamkan cinta orang kepada waliullah, kepada kekasih Allah terutama di daerah urang, kepada alim ulama, ke guru-guru orang sadaya supaya naon urang teh kacandak ku maranehna keng syafaat di maranehna sama bismillah syafaat agung ti kanjeng Nabi aya di syafaat anu dipasikeun ka para alim ulama pikeun nyapatan ka para muridna maka kurang budak murid Tuan Abdul Qadir Jailani dia bakal diberi buku satu tunggal sahabat ngaran anu dikesakeun ku anjeun Abdul Qadir tulis dirinya ngaran sarboah bin ke urang kampung Jati bisa aya nu tulisanana maka moal diasupkeun ka neraka ku malaikat Malik sesuai dengan pesanan Tuan Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan udah masuk kata tulisanana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mak lapar kulanya. Bangkula mama wali kieu wali ya. Ya ai wali mah geus pikiran barang dunia sebenarnya. Lamun geus pikiran barang dunia pe wali mah batal. Ada orang mah pikiran dunia banyak. Masya Allah. Ya hampura kasadayana punya. Simpuri mah satu nama penceramah aliran keras. Bahasana doang kieu. Berat, orang mah pulang turunan di gunung. Lain di wetan. Gaya orang-orang kayak gebot tadi itu. Terus ada kurang kasih organik. Organik hampuranya kasadayana punya. Ya. Sama sakur-sakur ngeras menyakitkan kadang-kadang ada yang keras itu tapi bikin kita kenikmatan. Jadi anggaplah kereta baik beras tapi nimbulkan nikmat. Ngaji mah harus sama guru-guru majelis, taklim pula mengaji jero-jero itu bisa.
Jadi ibu-ibu nanti bisa ngojek mereka tidak kurang. Jadi lu penting ayam kakek lo apa saparonya, atau kakek anak lu kakek cipratan penting di kencak supaya percaya. Artinya naon lah lagi model dia mau sabaraha dan anu utama mah jeung burung di majelis taklim marah dirinya. Insya Allah bulan selamat dunia selamat akhir selamat akhirat. Mudah-mudahan saya dari hari penting dia pejabatna, rakyatna, musugina, miskina. Mudah-mudahan saya masuk ke surga Allah. Kalau Tuhan saya berqadir, jalani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khut masa qawada maqadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kaum umarok dan para tos menyampaikan sabata dan perkataan mugia kalau disampaikan bermanfaat di kedua sedaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menginjak karena acara selanjutnya yaitu penutupan doa. Ayo orang tutup bayi acara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.